Ampun, ya hirup kumahanya. Perasaan ti kieu wae. Urang mah hirup teh balangsak wae. Komo teman tetangga orang teh ka urang teh meuni kumahanya. Nempo urang teh suganan meuni akas meuni teu deuleu. Meuni nyeleuna teh kumaha sih? Ini ampun ah. Nempo urang teu boga teh meuni resep sugan. Sakalina urang boga. Pajarkeun ieu, pajarkeun itu. Kumaha sih boga tetangga teh teu jarelas ah. Pokoknya mah aing kudu berubah aya namanya. Kekayaan aing kudu lebih dari ti batur, abi dipandang urang teh nya. Aing teu boga mah tara dipandang. Kumaha ieu cenah aing teh ieu. Asigana mah ka ditu ah. Dah tuh teh Imas, sasapu atuh Neng. Meni mama lulu diandelkeun teh kumbahan piring embung, nyeuseh embung, atuh hidang-hidang sasapu maneh eta atuh Imas. Nek kitu wae emang. Kumaha mah geus eueuh tuh Neng. Itu mah lulu mama tuh kumaha. Oh enak mah jag-jag keneh. Ya Allah, boga anak teh atuh jadi kitu-kitu teuing. Atuh hidang-hidang cek mama. Geus gede Neng teh. Ka mana, Kom? Naon si Ajon nanya aing? Naon urusanna? Tanya ka aing. Aing mah ka mana kan? Ka mana urusan aing? Segala urusan tanya ka aing. Ih, segala endah. Ih, emang sakunaha kok main nanya baik-baik ka sageuning sakitu nyeuna ka aing. Salah naon aing ka sia? Ini kitu sia mah ka kolot teh. Dek naon sia segala nanya aing. Sarua sia nek jeung tetangga aing nek kaledek aing. Pada aing jelema teu gableg. Sarua sia jeung batur kitu. Astagfirullah Kokom. Gini sia mah kategablek di babawa. Jati baheula ge bade sateh tegablek sarua jeung aing. Ai sia kunaha ngakana haut sia. Akan engang apa? Galak-galak teuing atuh jubilah. Dasar nini tegablek. Astagfirullahaladzim Kokom. Bisa ka aing ku kabina Kokom, aing jadi hate ku sia. Sakunaha cenarian ka aing Kokom. Beda aing jelema kieu meureun. Kurus tunjuk sia Kokom ka aing jadi hate ku sia Kokom. Dasar. Naon sia Sati? Hampokon we aing. Sarua sendek cara batur. Arek naon teh ngahina aing deui wae. Sarua teh jeung si Ijot, saruana sia mah. Emang babaturana ka aing teh sarua geuleuh wae sugan. Saruana sia mah jeung tetangga aing pasti arek ngaledek aing deui wae. Sarua teh jeung sakabe kampung ieu, sarua wae ngaledek wae aing pada aing teh teu gableg. Dasar nini sarua teu gableg ge arek ngahina deui wae. Aing geus teu gableg mah sarua wae cicing, tak buka sungut teh bisi kaputan. Jangan, gua kembang cau ini buat lo. Nih, gua bawa itu lo buat lu makan. Kunaon lu segala cerik. Atuh si Kokom ngahina aing terliwat. Nah, hina kumaha cenah? Aing tegablek, mana ge hanya tegablek. Di bawah wae teh tegablek teh. Kurang aja dari si Kokom budak-budak wani-wanian manehna. Aja sasentak ka aing seni, aing asa kumaha mah disentak ku budak. Tah hidang, emang kumaha carita tuh buku-buku lu disentak. Tunya wae nanya dong nek ka mana Kom? Ujuk kitu wae manehna ka. Kurang ajar atuh eta si Kokom teh. Tenang siapa tenang entar gua semik dan si Kokom cenah modar mati ludes. Jadi hate seni aing teh ku manehna. Atuh heuh eta mah teh hidang budak teh ngora-ngora ka mana mangkatna? Nya ka ditu da seni. Kabida-bida teuing eta atuh budak teh ngora-ngora. Paling kakarak dihina ku budak mah disasentak ku budak seni asa kumaha meureun. Atuh gua juga kagak tarima babaturan gua. Boja aing teh keur tengenan hate seni. Da anak aing teh diharina we batur. Kumaha atuh kitu-kitu ge anak aing. Mulaku muka aing dijual rek bijen karunya atuh seni. Eta kitu si Kokom geuning ka aing ngahina ah. Meni cara lihat aing teh. Oh, tuh gua tadi lagi di rumah teh, gua lagi bengong inget ke elu, kata gua ke sini apa kayak ke sini. Dari gua teh kebetulan ada ini, tak kembang cau bawa buat si Ijot meureun anjing olah lumayan daripada yang lokasi noe karunya.
Saya tak si Imas ulah segala dijual. Hi, lumayan ke siya gas kodomoyo mah. Bisa jeung nyebokan elu. Hi. Nyao aing mah seni boga anak teh. Anak teh pan geus kolotnya. Da manehna teh jauh ti si Bonah mah. Kos budak wae seni. Kemun aing paeh kumaha seni. Urus anak aing. Oh, nya tapi palaur ke si anak si paeh anak si malah lain dikubur. Iya tuh bandulang. Oh, sing paricen Eta baik deh si Koko memang aya masalah nahan mah nagari ujug-ujug mubak-mabuk ka elu. Teu nyaho aing nanya doang ka mana kom? Kitu doang mah naon salahna biasa lagi kitu. Oh, tapi nanya. Jadi aing jadi asa boga salah ka manehna, perasaan aing mah teu boga salah ieu. Sering teh moal. Nyieun wae sorangan nya. Teu kudu atuh teh mah tuh gua mah anak gua ge biasanya bikinin susu, gua mah abe sehat. Sok aratel ngem susu teh Hajin tenang tar si Koko mah kalau kepanggil gua tindas huluna tau do. Tudes modar tincak-tincak mecel ka gunung. Kajen ulah di sarwana manehna ulah dilawan sarwana. Ya atuh tuh mana panan ka kolotnya lutak. Kajen ulah ditanya deh seni. Kalian make aing dilawan ku manehna sugan. Hendak siap-siap ku aing bom apa. Bisa dijorongkeun si Kokom kumaha? Oh nya. Ih. Ya aing mau siap mau kos jeung nah. Ngalotik itu mah embung Ih, lumayan ieu teh sia daripada jeung lauk teri wae. Jeung sayuran abis sehat lu teh. Tuh. Cau naon sih lampeneng meureun mah diala. Awat iku leutik ari gede mah ku aing di imah diolahkeun mah dibawa ka elu ini. Atuh imah leutik wae anjing naon. Seni kababaturan teh karunya mere kembang cau atuh bawakan lauk. Lauk ieu gitu. Kos lauk naon ieu cucurut. Tuh aya kuburan. Apa akhir pertapa wae na eta nya? Dak letawa sugan bertapa. An boga di dieu. Wing erek tapa Abe wing teu di tuae teu di harina wae batur nya. Menta-menta na ieu. Di sate aya di mau nya. Aing rek nginjem duit Rek goceng mah. Aing lesot pisan ti duit Atuh mulai ka babaturan ka sadeui ya. Kokom kan lagu naon itu di kuburan. Di kokom hawa. Naon budak teh? Perasaan anu karasa korosok. Apa anu nyamperkeun urangnya? Kenapa tahu dunia eta? Aku goreng kokom. Eta kan dek naon eta? Pipiluan wae nya. Batur rek tapa teh pipilu wae. Sararewas aing atuh Nini anu ngarawas urang. Nini irah anu ngarawas urang. Urang geus fokus, rek tapa, malah ngilu. Atuh sia diajar tatarian di makam. Aing kajari kabita aing kan keur ngeulah esok tatarian Eta mah lain tatarian teh mantra. Malah tatarian dasar nini. Teh nyahoun model. Kita teh mantra. Naon kieu kokom? Nyaho ganggu wae Jadi terjadi wae urang. Nyaho teh urang teh kaya. Naon si kokomnya? Urang hidung.
Ih, paling kelengoh teh aing padahal tukang ngajarkeun tari. Iya, Rian mah